Hai Tri. Ari Lastri teh lamun rek nanaonan eta teh Tri ani asok kana YouTube kan teh Lastri teh. Ngadol video. Tah lamun rek ngadol video teh Lastri teh ngawitana teh sok kumaha kan cuman meningali video Lastri teh di nu HP nya. Cing ayeuna lamun ayeuna payunan ece kumaha cing ditinggalikeun ku ece kumaha eta teh cing. Aya masuk ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Quran caji dari itu. Sinalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat. Bagi semangat, penuh semangat. Yes, yes, yes. Asal dikituan. Aduh mah aja. Jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sawargi tepang deui sareng Cesri di tutorial baca tulis aksara Sunda. Salahkan maca tapi nulis aksara Sunda. Hayu. Adik-adik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik kenal apa mah? Salam sehat walafiat. Berbagi semangat, penuh semangat. Yes. Kan sawargi anu sami-sami mideudeuh migeget bahasa kali budaya Sunda sumangga dina daget ieu urang nembang pupuh mijil. Yes, kita sekarang berada di MGH. Guys, sekarang kita berada di Kampung Tegalega. Misalkan di Tegalega. Tahu? Ya, kita sekarang lagi berada di rumah Cesri. Karena sekarang saya mau kolab si Cesri pupuh mijil. Sebenarnya ada ece makan Ece mah Nyunda. Ece mah Nyunda di mah nyepor pan olahraga. Pumijil ya, ece teman, Lastri kan engke Lastri mah tandaknya. Tandak. Nya nu ieu nanti kan tandak. Siap. Pangdehemkeun. Pangdehemkeun. Oh itu dehemna, segala goreng dehemna eta mah. Jadi ngarang apa lah nya? Amun ngelempangan mah aya kembali hatinya membawa ya. Aduh Gusti. Anu Nasa goreng. Kayak besar kalau jadi halus abis. kala tenang naon alus sararea kan tuh hebring. Aduh Gusti anu maha suci sim abdi rumaos pangna abdi. Tenang naon kan ningali kanu itu kanu HP Lastri tenang tenang. Ecet asa di payunan Dewan Juri ya teh di payunan Lastri padahal Disiplin pan. Oh disiplin. Oh iya disiplin. Aduh Gusti anu maha suci sim abdi rumaos pangna abdi dumugi ka kesrek reh kasepuh parantos ngusir takabur sareng dir tega nundung sepuh. Dian, sak-sakian. Pangdem teh pasti. Berbasari angkat bari nangis diiring kuleser rek ngajuk-juk tempat
saat lewenggan dedeh teing Putri Purbasari nu gelis tawati nuju nandang Atuh Gusti nu kuasa jisim abdi gaduh dosa pangabdi gering nangtung reka sepuh wantun mundung. Kesana. Ayo orang tadi assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi